Bangku siswa-siswi kelas genep SD Yayasan Atikan Sunda 2 Bandung dikawinkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, menang 33 kali astagfirullahaladzim. Kaluhureun kanu mayungan, kahandap anu ngamparan, siang jeung wengi, jeung wengi. Gusti pamuntangan peuting ka Pangeran Pamuntangan Berang, Batara Naga Raja, Kabatari Naga Umpi, katujuh Jurulung Bandung, ada 8 keur diserang, kasalapan heuleut-heuletan, ka-10 parang dibuka cukup manik astagina.
Bapak Dewa Ibu sadaya. Sadaya murangkali SD kawas genep. 31 kali. Sadaya alhamdulillah lulus 100%. Semoga rupina dilajeng acara nusalajengna nyaeta memang rupikeun pengalungan medali simbolis. Semoga kanggo panitia dihaturan. Kongkoyang Pamegen Rizky Putra Sukmana. Pinunjul kahiji ti kawas genep Atragan 2022-2020. Pinunjul kedua Kaneza Putri Anopitias. Bapak Pupuhu Yayasan Ibu Pupuhu SD S2 mangga tiasa linggih deui di patempatna. Salajengna ngongkoyangkeun medali kasadaya murangkalih kelas genep Atragan 2022-2023 ka Ibu Guru kelas genep Ibu Rini Pujiastuti mangga dihaturana. Ananda Adam Zikri. Afrida Adha. Ananda Alifa Nurul Safia Umar. Alvino Gifari Ramadan.
Ananda Alzira Siti Ramadhani, Abdila Regina Putri, Ananda Aura Bilkisya Taufik, Afina Siti Umairoh, Ananda Galang Maulana, Gendis Kireina, Ananda Jihan Az-Zahra, Kaneza Putri, mohon maaf, Keisha Raina Dia, Ananda Megantias Flash Vectron Putri, Muhammad Gilang Ginanjar, Ananda Muhammad Rizky Nasrullah, Naufal Bayu Pratama, Ananda Naufal Priyono Putra, Ozil Bungsu Ramadan, Ananda Riki Sonjaya, Rifki Rehan Revana, Ananda Rista Dayanda Rezeki Putri, Safa Safitri Ramdhani, Ananda Sefira Putri Syawani, Shakira Makaila Ramadhani, Ananda Silvi Oktaviatul Fajriyah, Vanessa Vidya Maharani, Ananda Vinka Wulan Katresna, Zameira Rizkia Felicia, Ananda Zafir Akil Kamil, hadirin prosesi Panjurung Laku kelas genep SD Yayasan Atikan Sunda 2 Antragan 2022-2003 Parantos Rengse. C.
ku asmana ilahi. Bismillah bade ngawitan, Rahman Rahim nu dipamri ngamba mulus rayu kersanati iyang widi. Tumut ka papaga sepuh tawisna hidup mupusti, kunci gedong kabagjaan aya di sepuh utami. Pundut mangka gurdu sangkan mulus rahayu, sakitu nu kapihatur candakeun jangan duaan. Pedoman nu kerahayu mung nu maha suci. Amin ya Rabbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Siap hiji muahayu wur-awur beasna di awur-awur wur-awur tumpak daripada tumpak batu wur-awur beasna di awur-awur. Tertib anak-anak, tetap tertib. Anu alit dipengkar we, dipengkar. Tas. Tetap tertib. Aska ke pinggir. Mangga, tamu leman biasa linggih deui. Ibu miwah bapak atur nuhun mangga tiasa linggih deui.